hirup mah kedah puguh AIU nah hadirin. A na aturan, I na hitungan, U na ukuran. Hapunten dikiekeun teh ameh tereh apal. A aturan, laras ieu anu bade dipidamel teh kenakan aturanana atawa henteu. Aturan agamana boh aturan dari gamana. Jadi kedah aya landasan anu jelas, insya Allah bakal lempeng jeung bener. Sabab anu diutamakeun ku urang ge kariduan Allahna. I na hitungan, hitung-hitung waragadna, nah antos mateng teu acan persiapanana, nah antos mateng ilmu sareng biayana teu acan. Jadi ulah gurung gusuh teu puguh, sing cermat ningali situasi kondisina. Lamun entos siap sagala rupina neme bereng, insya Allah pada melan bakal hampang jeung gampang, enteng jeung ringan midamel, bakal rapi hasil. U na ukuran, ukur kemampuan diri urangna. Nah ieu teh mampu atawa henteu. Boh ilmuna, tanagana jeung biayana. Sakirana mampu mangga laksanakeun. Sakira teu mampu ulah maksakeun. Tahan. Tadi dia urang kedah diajar ngendalikeun nafsu diri. Sabab bakal jadi kehancuran anu luar biasa upami urang midamel hiji perkara teu aya ilmu jeung kamampuanana. Tah ieu AIU hadirin kedah aya dina sagala widang, boh kanggo dina usaha, dina padamelan di rumah tangga.